wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Boy Studio Channel. Kita sedang meliput pernikahannya di Kampung Sinanglaya, Kecamatan Cilawu. Dan ini pernikahannya perbatasan Tasik Garut. Hanya terhalang sama sungai yang indah, yang keren itu sungai, dan ada jembatan kayu. Untuk lengkapnya gimana tradisinya kita lihat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Boy Studio Channel. Di sini tradisinya masih kental, dan kita lihat tadi ada mobil yang membawa seperangkat kursi dan lemari ya, dan ada yang membawa pisang, terus bambu untuk suluk lah bahasa Sunda lah. Banyaklah yang unik-unik di sini nih. Nama pengantinnya Ai dan Dedi. Sedang pengantin prianya baru datang, persiapan untuk prosesi pengalungan. Di sini daerah Sinanglaya Cilawu ini tradisi masih kental ya. Dalam pernikahan ini ada yang membawa kelapa, ayam, wah, dan sebagainya, banyak unik nih. Yuk kita saksikan lagi. Dan karena di sini dilakukan akad nikahnya langsung akad nikah dulu, karena memburu waktu jam 7 pas. Kesepakatan dari pengantin pria dan wanita, akad nikahnya jam 7 pas. Kita langsung dilaksanakan. Jadi serah terimanya
belakangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad bazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihungan jamaah urang sing janten bagian amal soleh anu tapi ku Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya anu mulia nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teka kantun ka kulawargina Kangjeng Nabi, para sahabatna oge kasadayana umatna ti awal dugi ka akhir zaman. Sasarangan Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kedua nyata acara papariosan administrasi anu parantos katampi ieu parantos dimuat dina buku nikah. Mobilih pangitan aya kalepatan sok sanaos diapik-apik oge da damel jalmi ieu pangitan sada acan dipaparinkeun mas gelep-gerang ditambi alat salat kangge saksi bangitan nanti dua-dua nana supados janten uninga kangge maharana rupina pangitan kanggo papariosan lah cekap sakitu supados ngefektifikeun waktos salajengna pangitan kanggo pertarosan malah pangitan teu kedah di taros deui bade naon dawuh tami nama pangitan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana daya lintang ditakwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah segala tantangan jeung rintangan urang menghadapina jalan takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala dua-duana insyaallah bakal karaih nu diidam-idamkeun ku dieu. Teu aya hiji jalmi anu maksud nikah hoyong lieu, tapi nikah teh hoyong sakinah, teu hoyong tenglim ayeuna mah kitu nya mung amanah we. Pegang takwa anu saluas-luasna insyaallah urang jabarkeun bae engke di majelis taklim, di tempat-tempat pengawasan. Insyaallah dari doaan penginten keberangkatan daya lintang niat ibadah di waktu ayeuna nu diamalkeun kedua kubu pangna waktu ayeuna takwa kasan aya manfaatna kanggo hidup doaan pada umumna kanggo urang sadayana. Billahi fisabilillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwal ghafur
الرحيم أشهد أن لا إله إلا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. Yang dari Herianto sadajan abdul nikah kedah meninggalan rukun nikah maksa nikah senes kada katalar gitu nya. Nuka hiji rukun nikah teh calon panganten pameget buktosna tidak. Nuka dua calon panganten istri atau parantos aya di gigireun. Nuka tilu bapak wali alhamdulillah nyoktos anu engarama aku anjeun. Anu kaopatna dua saksi dari kalian adil alhamdulillah urang sadayana yoge pada janten saksi dina ngarumangsukeun ieu abdul nanging hapun dan anu kasuhun singkuring pangitenan ka sadayana ulah dari istri saur marantena pangitenan ieu abdul nikah parantosah neme urang ngikuti ieu parantosah anu kalimana ijab silakan kabul ijab nanti bapak wali kaula nikahkeun Jang Dery Herianto ka putra teges bapak barang sobian heula main sepuhnya sadaacan sobian bapak wali kontankeun heula bapak wali kontan nanti tarima abdi nikah ka putra teges bapak anu namina aing mulyati ngalayanan mas kawin perangkat alatna eta mas kena dibayar punten iya mana iya nama atanakeun nampi gitu kontan nampi abdi pabili di mana nampi ya mangga apa dia ngambil gitu kontan nampi abdi nikah gitu nampi abdi nikah gitu putri gitu wihandai pawali cita canggih mangga nampi abdi nikah ka putra teges bapak anu namina putri teges putra lalaki nampi abdi nikah ka putri teges bapak anu namina aing mulyati ngalayanan mas kawin emas genep gram ditambi alat salat dibayar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwajtu kawan kahtuka ala ma amarallahu bihi azza wa jalla min imsaki bil ma'ruf wa ihsanin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Dery Herianto Jang Dery Herianto kaula nikahkeun anjeun anak teges kaula ka anak teges kaula anu jenengan Aing Mulyati suka kalawan ridho nikahna anjeun kalayan kanggo mas kawin kumas genep gram dibayar ditambi alat sholat dibayar kontan Lama yunanya upami datang kontan upami itu bapak wali tos kontan mek nampi Bismillahirrahmanirrahim. Jang Dery Herianto kaula nikahkeun anjeun ka anak teges kaula anu jenengna Aing Mulyati suka kalawan ridho ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin saperangkat ayat sholat ditambi emas genep gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka putra teges bapak namina Aing Mulyati ngalayanan mas kawin kumas genep gram diambil alat sholat dibayar kontan. dia pak putri urang sebabna emas heula jadinya udah emas heula pamit tadi alat sholat heula iya emang urang emas lah sebatna namanya atas laras gitu ya kadihilat putri mungeta wungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Dery Herianto kaula nikahkeun
nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula anu jenengan ayu yati suka kalawan ridho ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin umas genep gram ditambi alat sholat kontan. Narima abdi nikah ka putri tegas bapa anu namina Ayu Mulyati ngalayan nganggo mas kawin umas genep gram ditambi alat sholat dibayar kontan. Nampi atas leres dari tabung sakadik nampi yang dari Haryanto kaula nikahkeun anjeun anak tegas kaula anu jenengan anu Mulyati suka kalawan ridho ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin ku mas genep gram ditambi alat sholat kontak. Narima abdi nikah ka terus lah sebagai nampi itu aku pingin narima ya dari awal saja nampi abdi nikah ya betul awas ya nampi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari Haryanto kaula nikahkeun anjeun anak tegas kaula anu jenengan Ayu Mulyati suka kalawan ridho ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin ku emas genep gram ditambi alat sholat kontan. Nampi abdi nikah ka putri tegas bapa anu namina Ayu Mulyati ngalayan nganggo mas kawin ku emas genep gram ditambi alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim Muhammadin salatan tunina biha min jami'il ahwali wa afati wa tadlana biha jami'al hajat wa tudahiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfana biha ila kamalak daraja wa tubalighuna biha sawbayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma sayyidada bainihima ma'al aman walik baina qulubihima ma'al iman wa aksir auladana ma'as solihin wa la taz'al bainahuma bijudika wa karumika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina Heri Haryanto wa Ayu Mulyani kama laka baina Adam wa Hawa wa kama laka baina Musa wa Harun wa kama laka baina Yusuf wa Zulaikha wa kama laka baina Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma azma bainahuma bisa'adati warahmah. Allahumma rizqhuma dzurriyyatan sholihatan qurrata a'yunin lahumma lil-islami wa lin-nasi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qasidahuma dari Haryanto wa Ayu Mulyani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Palawargi sadayana simkuring nuhunkeun disaksian mayar mas kawin kabojo abdi
kumas genep gram ditambih alat sholat kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahlawan kesadayana singkuri dimohonkan disaksian nanti mas kawin dicaroge abdi emas genep ditambih alat sholat kontan janten saroge abdi parantos kegaduh samatan mas kawin lahir batin dunia akhirat. Jazakallahu khairan kasih. lunas cek dari suksipan air di halap salim tapi lah salaman lah Sun kening. kalian alhamdulillah dina kalancaran mudah-mudahan tawis lalancarna hidup duaan dina ngawangun rumah tangga salamina dinu kurahmat serang pitulung Allah subhanahu wa ta'ala. Anu terakhir iya ya si kota di awal senabah supados langkung iya gawe kuduaan di kamar nanging dina isi na pangitan iya si kota perjanjian suami terhadap istri kade hidup sebagai suami dikengi ngalanggar aturan anu aya dina ieu si gotang ieu teh perjanjian hidup margina upami suami ngalanggar aturan di dieu bujeng-bujeng masadayana salah sawiosna we ngalanggar teras nu janten bojo hidup ngajengkeun ka pengadilan agama tina pelanggaran eta didampi pangitan ku pengadilan teh eta ajengan teras ngamasrahkeun iwad artos anu ageng Rp10.000 sok tanos hidup untuk ngaragrakeun kalimat talak maka parantos jatuh talak ku hal kitu kade hidup dikengi ngalanggar aturan anu dina sigot talaki sanes kangge hidup pungkur imah kanggo sadayana we anu parantos nikah dikengi ngalanggar aturan dina kasurna abubuh pangitan doa mudah-mudahan hidup duaan salamina di rumah tangga nanging ke rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten nu pina anu kasuhun simpuring nu mandu dina ieu acara tangtos nasieun kahilapan kalepatan kakirangan wabil khusus ka pangarsa sepuh pangintenan hapunten anu kasuhun dina saeutik kakirangan oge kalepatanana billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauli amma ba'du sabadana nawaskeun salam urang sami-sami manjatkeun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu kita mulai ke bulan September lalu dipayun ngajakin puji lalu syukur kadat nu maha ghafur yang Allah azza wa jalla dan parantos nakdirkeun ka urang sadaya alhamdulillah wa syukurillah dina ieu
terus tiasa kumpurium wilayah makom. Mudah-mudahan boleh-boleh munajat ke rumah kawasa iringan sing janten ibadah kalau orang sadaya amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat kasingsenan can puguh can pegeh ge teu mawa seri-seri acan margina sieun kalamian. Karena alhamdulillah nu sakitu ente suruhna nembe sok sanaos bari waktosna masih kene ngarawasono simkuring maduka ari ibu bapak mah da simkuring mah ngaramu hakikat nanti Allah. 4 poin nuku simkuring kasimak nembe simkuring wawakil mutlak nu kahiji panginten nembe teh nu disangakeun teh salam baktos salam silaturahmi kahiji, anu kadua silatul wa'di, anu kahiji panjang tos pada mafhum sadayana uge mung simkuring atas namina Bapak Hadi sareng Ibu Dede sekali ngahaturkeun rebu nuhun sejanam Allah ya Rabbal Alamin. Tak panginten ku kituna kasadayana simkuring ge dedelno apapun anak di deda sanes-sanes ieu teh tos diserenkeun sejanam pi lahir batin dunya silarengan akhirat. Billahi sabilillah walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.